kumaha silaturahmi teh sasaliman beres itu aya anu sasaliman cium pipi kanan cium pipi kiri tapi hatena meurepan aya gitu aya da esok teh sasalaman jeung si eta pede di pengajian da esok teh sasalaman jeung si eta pede hareupeun batur eueuh batur mah teh aya ngalieur-ngalieur acan aya nu kitu aya apa silaturahmi nu kitu teh acan nu kumaha tuh ari silaturahmi teh perlu digarisbawahi ku urang ari silaturahmi teh bersih hatena naon cenah Bu nu kumaha ari bersih hate wa ajengan almarhum almaghfur lah nyaurkeun kanu keheul masing deudeuh kanu ngewa masing nyaang kanu ijid masing asih eta bersih namana atos urangnya kanu ngewa ka urang atos ngacan atos urang deudeuh kanu keheul ka urang atos ngacan atos urang bageur kanu koret ka urang atos can nu koret mah kudu dikoretan baheula ge teu menang keur hajat ayeuna ge moal dibejaan-bejaan acan sok aya nu kitu aya si kabayan eta mah ciri hatena teh acan beureuh sakali deui atuh naros ibu atos tiasa silaturahmi teh acan acan ayeuna nyebutna tadi mah dengan pedenya atos ayeuna mah aya nu repeh aya nu acan terus gitu dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus melihat akhlak Rasul sidik amanah tabligh patuhnya aham Rasul matara aya sifat balas dan beda jeung urang laras kitu cara karasaeun mah cenah kitu tah sok aya kitu aya ih Allah ngayeur tingali isuk mah hukum karma aya naudzubillah min ada kumaha tuh Bu pami hayang silaturahmi anu keheul masing deudeuh berat ieu teh katenan berat pisan kanu ngewa masing nyaang kanu ijid masing asih eta bersih namana mudah-mudahan urang sadayana uih ti ieu pangaosan sing tiasa silaturahmi bersih hatena amin hikmah tina silaturahmi panjang umur jembar rizki amin aya hiji kisah wios ngadongeng moal kalabun moal karundutan Bu karundutan dipagang di zaman Nabi Musa aya hiji lalaki geus kolot ngaranna aki-aki aya di dia aki-aki punten aki-aki ka mana-mana ditutur-tutur we ku kucing aneh teu siga nu tara mandinya ka masjid dituturkeun ku kucing keluar di masjid geus disampahkeun deui kucing ka mana-mana ditutur-tutur ku eta hayawan aneh tah sumping ka Nabi Musa ya Musa kami teh aneh aya naon di diri kami ari kitu kumaha kami teh ka mana-mana ditutur-tuturkeun bae kucing aya naon eta tandana didinya Nabi Musa unjukkan ka Allah ya Allah aya salah sahiji kaum kami anu gawena dituturkeun bae ku hayawan nu gawena dituturkeun bae ku kucing tanda naon Gusti saur Allah Musa bejakeun ka eta jalma moal lila umurna 30 poe deui ku kabereng di maotan aya di dieu norek maot di bejaan heula ciri-ciri atau tanda-tanda aya teu yakin saur Nabi Musa aki teh umur moal lila deui
beres poe katilu datang poe kaopat eta si aki-aki geus siap arek di maotan ngagoler ari teh teu lila koreja geni kuring teh hirup kena Israel masih perjalanan cek ngagoler deui tibra eta si aki koreja geuning hirup geus poe kalimana tah cenah tadi sabaraha poe deui ari ayeuna geus sabaraha poe geuning masih kana naon sumping deui ka Nabi Musa aya naon ki ya Musa saur anjeun kamari kuring teh tilu poe deui rek di maotan nah geuning ayeuna geus kalima poena masih kana hirup didinya Nabi Musa unjukkan ya Allah kaum kami anu kamari diberitakeun tilu poe deui rek di maotan geuning ayeuna geus kalima poena masih kana naon hirup aya naon ieu teh Gusti saur Allah Musa tanya ka eta jelema amal naon anu dipigawena salila ieu aki amal naon anu dipigawe ku aki teu migawe naon-naon sok sebutkeun amal naon salila kamari kami teh teu migawe deui amal naon-naon iwalti mapai kata tangga kadulur baraya menta dihampura silaturahmi hayang dibersihkeun hate oh jelas amal eta pisan anu mata manjangkeun kana umur aki mudah-mudahan urang sadaya sing dipanjangkeun yuswana bari barokah sehat kita ibadah amin ya Allah ya Rabbal alamin pama atuh urang teh teu kenging gaduh musuh kasasaha ge kedasa naon sababna ari gaduh musuh mah bade kapangaosan anu bongan sok aya si anu kararagok laras itu bade kapangaosan nu di dieu bade kaulongan bade arisan bade kempelan ruang riung sok aya si anu keur teu sae jeung si anu betah teh hirup kitu pana atuh wajengan mah dina amanatna jangan berhenti mencari kawan baca Bu jangan berhenti mencari kawan satu lawan itu terlalu banyak 1000 kawan itu kurang banyak jangan merasa banyak karena kawanmu 1000 jangan merasa kecil karena lawanmu hanya satu jangan merasa banyak karena kawanmu 1000 jangan merasa kecil karena lawanmu hanya satu 1000 kawan itu kurang banyak satu lawan terlalu banyak banyak kawan maut kan menghindar banyak lawan maut kan mengejar 1000 kawan itu kurang banyak satu lawan terlalu banyak banyak kawan maut kan menghindar banyak lawan maut kan mengejar silaturahmi itulah perintah Allah silaturahmi perintah Rasulullah silaturahmi memperbanyak saudara silaturahmi memperpanjang usia amin ya Allah ya Rabbal alamin sallu ala Nabi Muhammad rawasen tebu rawasen teu eta teh dilatihna ku abdi percanten ke tega alhamdulillah urang biasa kempel ngariung dina acara anu mulia dina tempat anu barokah
di pondok pesantren Al-Barokah. Al-Barokah urang diniatan sajabi sejak syukur silaturahmi oge urang diniatan sejak tolabul ilmi naon margina margi dauhan Kanjeng Rasul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah. Moal pati-pati pakumpul hiji kaum di hiji tempat di antara bumi nu dimuliakeun ku Allah. Bari dina eta tempat teh dibacakeun ayat-ayat Allah kakuping tadi ku sadayana aya maoskeun Al-Qur'an. Alhamdulillah. Wa yatadarasuna bainahum oge dipelajari dikaji ayat-ayat Allah nah illa nuzilat alaihim sakinah kajaba ku Allah bakal dipaparinan sakinah. Hoyong sakinah teu hoyong sakinah naon ari sakinah? Sakinah teh katenangan hate. Moal aya jalma anu diharap-harap iwati boga hate anu tenang. Ku hate anu tenang maka pikir bakal tenang, bisa mikir anu bener otomatis sikap perilaku dohir ogenan bakal bener. Sok gerak urang diraraoskeun hadirna urang di ieu tempat Kitab 7 luar biasa. Hebat debu, hebat teu sing emut. Allah ngutus ka malaikat Jibril alaihi salam supados sumping ka pondok pesantren Al-Barokah. Aya naon? Jibril datang ka Al-Barokah cokot dosa-dosa jalma nu keur ngararaji di eta pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal. Gaduh dosa teu nu dihaja aya, nu teu kahaja aya, nu teu disadari eta dosa teh aya. Osok istighfar ngecelakeun cai panon waktu janari tara. Osok tara. Alhamdulillah dipaparin kesempatan pikeun tolabul ilmi maka malaikat Jibril jeung tentarana 70.000 malaikat dongkap ka ieu tempat nyandakan dosa ibu bapa sadayana. Alhamdulillah. Kamanakeun dosana sakitu lobana diaturkeun ka langit ku langit ditolak da langit mah tempat makhluk anu mulia leres gitu. Dianturkeun ka bumi pektah mere dosa jalma nu keur ngararaji bumi nolak naon sababna dijadieun kiamat lamun dieusian ku dosa jalma-jalma. Kamanakeun dosana? Allah ngadawukeun bikeun Jibril ka jalma nu balik tina pangajian bari can beres jeung eueuh budur. Bade uwih moal